hiji naon tadarru rendah diri. Awas tah lamun aya jelema takwa ongkoh nurut ongkoh tapi hirupna sombong can kaeusian takwa. Sabab orang nu geus nurut ka Allah mah bakal leuwih sieun boro-boro ka Allah ka manusia ge ka sato hewan ge ngarasa dirina lemah. Itulah orang-orang anu takwa. Jadi gambaran hidup di dunia mah kieu sih Pak. Dina hiji carita teh ya, aya guru, aya kiai, boga santri tilu. Boga santri sabaraha? Tilu. Teh geuleumpang moal deulean. Sabab urang mah pan hayang ngeuleuh bae eta. Boga santri tilu. Cik kiaina kieu. Cek nu tiluan anjeun dibere tugas ku kaula cik kiaina asup ka jero guha. Ulah make sendal sabab di jero guha engke bakal nincak batu lalesan. Poek di jero guhana. Engke cik guruna kaula nungguan di ujung guha belah ditu. Tah terserah eta mah datang ka jero ke nincak batu lesang rek dicokot eta batu mangga teu dicokot ge mangga ngeun cik kiai na teh nu nyokot bakal kaduhung nu teu nyokot ge bakal kaduhung. Berangkat beta si santri teh tiluan asup ka jero gua Pak. Datang ka jero pan siling cekelan beda poek ieu batu lalesan. Cik guruna dah nu nyokot kaduhung ieu nu teu nyokot kaduhung. Kumaha ieu urang cik nu hiji aing mah nyokot bae teuing kaduhung ge nyokot dua di kantongan. Cik nu hiji deui aing mah hiji bela. Jadi aing hiji mah teu berat teuing nyokot hiji. Cik nu hiji deui lah eta mah bakal kaduhung keneh mending henteu aing mah. Geus. Aing datang ka belah ditu. Guruna geus nungguan. Cik guruna kumaha ceng? Aya nu lesan, aya nu nyokot. Abdi nyandak cenah guru. Nyandak sabaraha? 2. Keluarkan. Pas dikaluarkeun eta nu lesang goreng emas batangan. Hah? Cik nu nyokot. Lamun nyaho emas. Waktu aing rek mawa saloba-loba. Eta cik nu nyokot 2 kaduhung ngeun nyokot 2. Cik nu hiji mending dia mah 2 aing mah ngeun hiji. Aduh aing kaduhung ngeun nyokot hiji. Cik nu katilu teh mending dia mah hiji ge mawa aing mah teu hiji-hiji acan. Mama guru kumaha kami ka jero deui los atuh lah moal bisa emasna. Tah cik guruna kitu ceng gambaran dunia jeung akhirat. Jalma nu rajin ibadah kaduhung ku teu leuwih rajin. Jalma nu ibadahna belang betong mah kaduhung ibadahna sakadae komo nu telok ibadah. Sabab kebaikan sedikit pun di alam dunia bakal karasa jaga di akhirat. Eta gambaran dunia jeung akhirat. Awas mengkun urang cicing di dunia gunakeun waktu urang pikeun ibadah ka Gusti Allah. Di antarana urang kudu takwa ka Gusti Allah. Huruf takwa kadua qaf. Naon qaf eta? Qanaah. Naon qanaah? Ngalap cukup kudu aya. Seperti orang biasa menang besek plastik berem, kiwari mah plastik hidung. Lamun teu narimakeun eta, teu nyaho kitu aing kiai, gagabah ieu nu babagi aing dibere plastik hidung dialungkeun eta misalkeun si besek. Tungtungna nu hidung eueuh, nu berem kom. Eta teu qanaah ngaranna. Kitu. Makanya urang tarimakeun naon rupa nu geus dibikeun ku Allah ka urang. Jiga awewe ku pedah salakina teu pati kasep, ngudag-ngudag nu kasep
tungtung mah nu ieu menta cerai nu kasep teu daekeun tungtungna jadi rangda saumur-umur eta henteu qanaah teu narimakeun kanu aya eta sok aya kitu pan kitu jelema teh aya kupeda sok digaji 100.000 ai kunaon kiwari digajina ngan 50.000 tungtungna eta duit disuekeun ngalunjak ka aing di dunungan sakitu aing dibayar kuda 100.000 mal 50.000 disuekeun tungtungna 100.000 wah 50.000 Allah eta jelema teu syukur ka Gusti Allah orang anu geusieun ka Allah anu takwa ka Allah bakal qanaah kana naon pemberian Gusti Allah. Huruf selanjutnya huruf waw naon waw waro apik jelema nu geusieun ka Allah mah bakal apik boro-boro perkara haram perkara subhat bae ge teu wanieu ayeuna kieu Pak contoh jelema waro seperti Sunan Bonang labuh ngarawel jukut ceurik ditanya Raden Said kunaon abah ceurik naon nyeri labuh lain ai ceurik kunaon ulama mikiran jukut ai jukut kunaon kitu jukut batur keur hirup-hirup keur ngeunah-ngeunah ku kula dirawel ai dimanfaatkeun henteu mun tah mah dirawel kurang diparatkeun kana embe jelas manfaatna ieu mah batur paeh ongkoh diparatkeun kana embe henteu kumaha engke pertanyaan kaula jaga di akhirat dipayun Allah tentang jukut saking kuwarokna ari urang mah galengan ge dipindahkeun aya nu kitu langganan ngalacau batur jeung kalapa kabeh bakal dihisab bakal ditanya sajengkal di luhur 7 lapis ka handap makanya urang kudu warok kudu apik boro-boro nu haram nu subhat ge hindari insya nu terakhir ya naon ya eta yakin kembali kabeh ge kana yakin sagala rupa ayeuna sim kuring mah sok nyontok kibel kolot baheula maca Fatihah bae ge sok acak-acakan tetapi karena yakinna 100% ijabah jangan jawokan nu ngarunyung jiga lutung nu ngareneng jiga monyet doa anu kitu pan ge kitu eta ijabah sakti kunaon ku yakin dalam teu yakin mah moal maka kembalikeun kabeh ge kudu yakin komo tentang muludan sing yakin kana kamuliaan Rasul sing yakin kana kabarokahan muludan insyaallah bakal karasa ku urang di dunia keneh maka modal urang pikeun salamet jaga di akhirat adalah takwa 2 3 nasihat Nabi cikangjeng Nabi ya Abazarrin hei Abazar khofifil himla fa innal aqobata kaudun entengkeun ku anjeun barang bawaan karena tanjakan eta luhur bari curang ayeuna kumaha hisaban eta berat naon barang bawa diantarana urusan dunia harta mah sanajan halal hisabeun komo harta haram mah jadi suluh jahanam makanya harta nu dipake muludan duit nu dipake muludan duit nu dipake sedekah ieu bakal ngajadikeun beban tambah amal soleh pikeun jaga di akhirat daripada kurang dikumpul-kumpul kurang duit dikumpul-kumpul harta dihook-hook paeh beurang dibawa mah henteu tungtungna dijual ku anak pake nyawer sinden pan ngerepak ka urang makanya mengpun urang masih dibere hirup dibere harta hayu geura tasarruf-tasarrufkeun dina jalan nu dipikarido ku Gusti Allah santuni anak yatim bangun fasilitas ibadah masjid majlis taklim bangun pondok pesantren eta insyaallah beban urang bakal ringan malah bakal jadikan beban amal kabagusan insya Allah
sabab kieu nambah umur, nambah waktu, nambah hisaban. Harta makin ngalobaan kalah makin beban berat lamun teu bisa nasarukeunana. Makanya mengkonker hirup tuh jika ka Haji Edi dipakai muludan, dipakai ngajamu tamu undangan, dipakai kebaikan, malah cenah saur ka Haji Soni sok masihan ka masjid-masjid jeung sajabana. Iyalah harta nu bakal nuturkeun urang. Makanya urang boga leuwih harta, hayu tasarufkeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Anu terakhir cik Nabi, ya Aba Zarrin akhlisil amal, ikhlaskeun amal sabab Allah maha ningali. Ieu jelema panu ngariung ka dieu aya nu hayang berkat bae, aya nu hayang leres-leres ngaji, aya nu hayang berkat jeung niat ngaji, aya nu datang ka dieu ku isin bae ka sohibul hajat. Tah hayeut kuari manggeura ikhlas ke niat sangkan sanajan leutik amal urang ari ikhlas mah bakal karasa manfaatna insya Allah. Aya niat kumaha ikhlas kumaha kitu, ikhlas mah kieu aya upaya hayang leuwih bagus eta ngaranna ikhlas. Biasana urang ka masjid make baju batik, kiwari mah make baju putih tur polos. Cenah baju pang bagusna pikeun ibadah putih tur polos, eta geus aya upaya hayang leuwih bagus, eta ngaranna ikhlas. Aya 5 hiji heuy neuk kumaha bisa kabawa ka imah bari dahar ieu teu kaur ngadengekeun kumaha huap. Terus kena dahar mah mesti kacelekok. Kahiji pesen cik Nabi lamun hirup hayang salamat urang kudu baguskeun niat. Niatan ibadah ka hareup pokona mah kuari mah rek daekan berjamaah 5 waktu. Kadua naon? Allah. Ngacakeun haji aya mah teu biasa bae kaprah batur. Nu kadua urang kudu nyokot bekal anu bagus tu sampurnanya eta ketakwaan karena cik Allah fa inna khairaz zadi taqwa, pang bagus-bagusna bekal adalah takwa. Takwa dan nurut ka Allah. Cik Allah ulah hindari, cik Allah laksanakeun lakonan. Eta disebut takwa. Katelu heblet jasa ieu nya. Oh nu nyang sangiji aja. Katilu entengkeun beban. Hartina harta urang tasarufkeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Kitu ulah loba harta kalah bakin loba beban. Ayeuna umur urang teu isuk teu sore. Ieu mah harta dihook-hook, tungtungna manehna kadahar henteu kamangpaatkeun henteu, urang paeh mah diparebutkeun ku ahli waris. Mending lamun ahli waris boga ilmu, lamun teu boga ilmu harta urang beak dipake nyawer sinden teu kumaha coba. Na'udzubillahi min. Anu kaopat nu kalima adalah ikhlas ke niat. Sabab dina niatlah kabeh anu bakal sampurna. Allah maha ningali, Allah uningaeun mana nu bener-bener, mana anu henteu. Maka tina wasilah ieu muludan jeung pesen nasihat Rasulullah urang pake dina kahirupan sangkan urang mulus rahayu menuju karidoan Gusti Allah. Doakeun ku urang sohibul hajat, mudah-mudahan tambah subur, tambah sugih, tambah lancar usahana, tambah sugih hatena. Nu hese ge sugih hate. Sugih duit mah loba, sugih pakaian mah loba, tapi nu sugih hate hese. Tapi lamun hate ge sugih borok salat muludan ongkoh salat henteu pan piomongeun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Uih ti dieu urang menang semangat anu luar biasa. Mudah-mudahan tambah berkah ieu lembur nanggerang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.